Ya, Pak Haji, kemana? Pak RT, apa dek kawetan? Oh, hon. Sakantenan Pak RT ya, mau panggihnya. Naon. Mulut pohok kamar teh, acan. Oh, hon. Wah tinggal biar kuringnya. Iya, tongke kumaha anu naroskeun? Kamu naroskeun ti hamba aloynya. Oh, siap atuh, Ibu lah. Siap, Haji. Urusan dubar ibu ngerakeun. Oh, hon, siap. Kada wating beja. Hon. Ayo, Pak Haji. Siap. Ji, kemana euy? Si RT tarek kawetan ngilikan pakaya. Oh, Masa kalian teh ya? naon? Patung mulut kamari acannya. Oh, acan. Heeh. Bejakeun. Tah, geus mayarnya, kalurah bejakeun geus mayar kuring tah. Heeh. Panggedena 50.000 tah. Siap. Ya, terus ke kerja mah umumkeun Mang Haji geus mayar patung mulut panggedena 50.000 nya. Heeh. Kade bejakeun. Siap, ya. Masuk aduh heueuh nyeneh mah. Me nyarahun masyarakat Mang Haji pangsolehna pangbageurna nya. Patung mulut ge panggedena. Kade tah. Kudu nyarahun ka beja mah. Siap, Ji. Itunya. Ji Haji sekolah yang dipejak.